A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. An Nabi Hurairah riwayatkeun saking Abi Hurairah radhiyallahu anhu, muga nilar bendu safa Allah anhu saking Abi Hurairah Gola haleng ucap ya Abi Hurairah, ucap ucap ing lafaz gola Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ucap sebagang yang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ing laban maya salillah sakathuran la inna ma yas'alu jamron awisabaman yasalu ikuan jaluk yang mending manusia tagathuran kena arah-arah numpuk harta innama yasalu aganging bastine anjaluk yang manjamron ing wangwa fal yastagilla wal yastaksir, maka becik amri ngidikakeun nikmat atawa becik amri ngakahakeun nikmat. Rawahu Muslimun, wis ngariwayatkeun ing hadis sapa Imam Muslim. Diriwayatkeun di Abi Hurairah radhiyallahu anhu, santri kang yang nomor hiji Abu Hurairah selalu setia ngaladen ka Kangjeng Nabi hingga panglobana hadis nu diriwayatkeun ti Kangjeng Nabi ku Abi Hurairah. Anu Abi Hurairah minta penjelasan ka Kangjeng di akhirat, cek Kangjeng heulaan maneh ka sorga batan kula. Ambo asana ngeunaheun kadegen. Coba tanya si eta. Aduh, eta ka sorga ti heula ngan barang malaikat Malik neuleuh eueuh daftaranna cekin. Dicarekan malaikat kabeh. Malaikat Ridwan gitu barang neuleuh malaikat Ridwan. Eueuh daftaran di sorga. Langsung nelpon ka malaikat Zabaniyah. Aya nu nyasab ka dieu ngaran si eta. Oh, di dieu nya nama tempatna. Di dia gecek malaikat Zabaniyah. Maaf cek malaikat Zabaniyah, anak buah kesalahan. Ya otomatis kirim deh. Ngan di surga anda, ngan di neraka henteu panas. Ka neraka ngan teu panas. Haneut doang mimitina. Ini tina haneut. Kangjeng Rasul kantos ngadawuh kieu, saha jelema anu unta enta ka batur unta entana takasuron, lain butuh jang dahar, lain butuh jang minum, lain butuh jang pake nutupan aurat, lain tapi jang meliban setip nambahan mobil aya sawah di deket nunyana dek dijual hook mun ku batur eta aya aturan hook tolol teh coba. Kiai teh oge samun ku batur mah urang mentaan ka murid. Ieu lahan deket imah aya nu deuk ngajual beubeus si beunang ku batur bae cek nya teh.
ok jasa ya kuba mun benang ku batur maju dijieun kontrakan lah mending ku urang we ngan duit teu boga aya namangan kurang cukup orang unta enta takasur ngaran ai jang dahar mah jang nginum jang pake masalah kumaha cenah kiai lamun aya jitu menta jang mas kawin deuk kawin deui nyandung nyandung kan dirahasiakeun lah iya bisa nu endek doang maksudna asal nu sering ngomong nyandung kawani lamun anu tilok ngomong mas mesem iya jadi menghanyutkan ini nyawa dibawa baik eta anak satu gilain eta dibawa gitu nih anak satu emang enggeus aku anggap adina si eta cak anu kolot emang kakak kawin ulah loba omong atuh mantak ditungtun ge kawin geus atuh geus itu mesem diam-diam menghanyutkan tah ayo sok loba omong ayo kawin jadu duit ge nu gandeng mareceh cereng atuh bisa pakai bala aja atuh bangsa anu ratusan ribu mah pluk tilok loba omong duit ge sarua komo nu sok digesek-gesek mah loga lamun ngagandoy balang geus hargaan paling jang parkir sajelema nu unta enta kabatur tujuanana takasuron Kangjeng Nabi nyaritakeun fa inna ma yasalu jamron sarua jeung mentaruhak ente unta menta tapi maksud takasur lain kabutuhan urgen nan si urgen resep aing ngalalah gaji pen di bahasa-bahasa teu nyahoeun jangan teu nyahoeun masyaallah eta nu jas kula kabari kan naik mobil sama mobil ajukan aya jas eta anu sok di patungan eta naon eta oh eta mister cekeun eta mister Allah kaya jasa mister terus kula dibejaan lain mister naon coba mister cekeun eta geus moal diajak deui koeng lah wajah mister contoh teh ya bahasa kerenna mister nya nama masyaallah parah biasa nah jelema unta enta kabatur tujuanana takasur sarua jeung mentaruhak nuruhak eta teh bakal dikabeget-begetkeun mun kamari Kangjeng nyaritakeun bahwa jelema nu unta enta kabatur teh daging beungeut bacaroplok bakal jadi tulang doang ieu mah sarua jeung mentaruhak dikabeungeut-beungeutkeun disungkun ku Kangjeng Nabi nyaho sia tah kos kitu tah fal yastagilla aw liyastaksir sok deuk nyaeutikeun deuk lobakeun ku besia sok ayeuna benta kabatur sok hayang loba sing loba mentana abeh beak ka beungeut lamun sedik fal yastaqilla aw liyastaksir Allah al-manal ijmali utai kilaiki kumana kang bangsa ijmal awradal musannif hadal hadis nekaakeun sapake musannif ing ikilah hadis li'annahu mukhassisun li hadis Abi Umar as-Sabiq
kena satuhun hadzal hadis iku kang naksus kadue hadis Abi Umar kang dingin tadi haitsu ada soal huna sekira ngoidan atau kuidan soal dan kuidan apa soal huna ing dalam kene panggonan hadzal hadis biqaulihi kalawan ucapan kang yang takasuran atau ucapan hadis atau kang jeung takasuran wa qad bayyana al hadis lan temen mertalakeun lapa hadis anna man sa'alan nas wa huwa ghaniyun bil hajati satuhune wong kang anjaluk ya man ing manusia letek man iku kang sudi kalawan ora butuh ya aqab binar maka den siksa ya man kalawan geni neraka atu payasiru mayakulu jamran yukwa bihi fi Allahi kama zakat maka dari apa barang kang ngalep ya man ya uang ing ma iku jamron wangwa hai kuden bakar ya man bihi kalawan jamran ing dalam pirang-pirang anggau tene mak kaya wong kang nahan ing zakat percis kos jelema nu nahan zakat bae panu batur tage sarua kema atau qala Allah taala yauma yuhma 'alaiha fi nari jahannam fatukwa biha jibahum wa junubuhum malhurum Allah lambi marading dalam dunia dadena dan panaskeun alaiha ing atase apa alaiha ing atase kunuz ing dalam neraka jahannam maka den urubakeun biha kalawan kunuz Jibau mapa pirang-pirang watu ke alladzina wa junubum lan pirang-pirang lambung ya alladzina wa zuhurum lan pirang-pirang gegere alladzina jelma anu boga harta di dunia mimiti boga kontrakan ajunek ti kontrakan jalaku terus nyen rumah susun terus nyan semi hotel non gara Haji Penin semi hotel dak nyaon teu garada lain hotel nya nama lain Los Ben kamari mangarana lain pohon teh atur mah Los Ben lain Los Ben lain nu luhur teh kos hotel hese potongan baheula mah kos kitu ya Allah ya geus ngising jadi basement mah teu beres mobil kayak gitu kene mimiti mah mobil angkot naik apaan saju naik kijang naik deui ku ada Fortuner aing greget gak ada kiai atuh Fortuner mah sih ngomongna ku di gue di hebatnya bukan Fortuner aya ku ada kiai na kalau sok jasa sok Masya Allah naik atuh ayeuna mah geus hebat nyana orenganan rukona satungtung delenunya na kabeh sawana ge kitu kene tapi teu daek ngazakat itu nu saha-saha nu Haji Pendi hari itu rukon nusa nu Haji Pendi hari itu kontrakan nu Haji Pendi itu tuh angkot-angkot nu Haji Pendi hari itu bus tuh bahagia itu kan nu Haji Pendi oh sok ngazakat hilok kuari ka mana paeh yauma yuhma 'alaiha dina poean dipanaskeun kana kunci-kunci na bangunan kontrakan mobil jeung sajabana binari jahannam dina seuneu jahannam patukwa maka diduruk dipanaskeun eta kunci-kuncina ku kunci-kuncina jibahuhum
kunci mobil digolotrokeun di neraka, kunci kontrakan digolotrokeun di neraka, kunci hotel, kunci ruko, kunci segala rupa digolotrokeun, haju dicetrek-cetrekeun jibahuhum katarangna, wa junubuhum jeung cangkengna cetrek-cetrekeun make kunci beunang di neraka, wa zuhuruhum jeung tonggong-tonggongna jependi kokojotan. Aduh, Masya Allah. Geus kunci-kuncina barang-barangna nu aya pan lain nu nyana sebab eta teh kapan nu fakir miskin anu mustahik zakat geus dilegleg bae ku nyana dipanaskeun di neraka aju disimbre-simbrekeun ka nyana kanu teu ngazakat. Orenganan lain eta bae nu sok unta enta teu pugu teu karu kiai menta ka pamarentah proposal. Kapan lain jang sakadar dahar nginum tapi jang meuli mobil ngomong namanyen pasantren saparo di ka pasantren geun eta ge pasantren geus dipulain pasantren teh mah sakola atung ke bakalna eta batu-batuna kunci-kuncina digolotrokeun di neraka dicetrekeun ka Kiai Haji Supendi nu boga yayasan Supendi Al Jahannamiyah. Aduh, Gusti Allah lagu. Eta kakarak menjadi yayasan. Encan, naik lebaran sok menta ka bupati, sok menta mun teu dibere sok bendu. Eta ge sarua bae bakal dibeuleum, dicok-trek-kotrekeun naon. Urang minta BHS jaosok make BHS, minta tamer jaosok make tamer ge ja kitu-kitu keneh. Sugana Jependi make kejada pajeng tamer tambah kasep da jantu. Jantu kitu-kitu keneh bae atuh nanaonan anas teu berubah, anas disiksa di akhirat. Naudzubillah min dzalik. Layang mun deuk menta ka bupati nu loba ulah hiji mentana 100-200 engke dijualan eta mah leuwih yang ngeunaan engke dinarakan maksudna langsung teu dikotrek-kotrek digejeburkeun bae. Ulah warima gadeleuna ngeunaheun menta. Nah eta teh orang di akhirat mah kos kitu percis ka mani zakat. Naudzubillah min dzalik. Urang osok ngadenge tante aja pede ngazakat tante teu ngazakat teu ngadenge padahal manyana bandana lobangan malih teruskeun. Ya Allah ya Rabbi. Araringgis ye di Kabupaten Tangerang teh nu sugih usaha teh lain hiji anu usahana aju ngaleuwihan dina haolna teh tina 100 gram dambalaya sebab anu kelas miliar bae ge di Kabupaten Tangerang teh puluhan. Di Tangerang ya, di Tangerang kelas teh ngan aya 2 tilu di Tangerang tekan tilu doang, tilu urang eta kelas teh. Kelas miliar mah puluhan. Kelas miliar mah puluhan. Atau kelas 10 juta mah aduh abang balaya temu kos kitu tapi kita kadang ngazakat ngan aya nu sok ngazakat mah nu encan maju jasa nu encan maju mah ngadenge urang ge sok ngazakat ya anu bangsa 50 juta hartana teh kaluarkeun zakatna nah ya nu kakarak 100 juta nya daek ngazakat sebab leutik 100 juta teh ngan ukur sakadar ge seprapat per puluh masa etik 100 bagi 4 25 bagi 10 bagi 4 letik kan no kan letik bener tentu itu berak asal letik amat sih 100 juta bagi 10 juta 10 juta bagi 4 berak masa sih letik. Nah tapi lamun geus gede misalnya
urang boga usaha ternyata usaha urang teh geus 1 miliar. Wari lamun 1 miliar bagi 10 berarti 100 juta bagi 4 25 juta ngaluarkeun kesrek. Kekarak juta-juta mah barang, tapi lamun geus 10 juta kaluarkeun zakat eungap. Eta kekarak sakitu. Kubala mun urang moal 1 triliun atuh pantep puluhan juta zakatna dikaburkeun geus bawaeun ka jahanam. Jeh urang nyeun kontrakan gua aya 10 aya 20 aju aya nu ngontrak eta kapan kudu dicatet per bulanna. Di luar dahar urang engke jadi satahunan sabaraha aju kudu zakatan. Ai brak teu di zakatan dileg-leg kabeh kajeun cak fakir miskin pamalingan mah lain nagarawan bae orenganan tah si eta ge maling nu aing kajeun sia ku aing bakal dituntut ge jaga di akhirat. Ki haji nu kuari hidupna dikontrakan di akhirat bakal nangojai di neraka jahanam gara-gara teu ngazakat eta kontrakan teu di zakatan. Ye deuk kumaha lah cenah teh mah anu aing menang-menang nu aing mah nyarek dibikeun ka batur atuh cakulu sia eta mah kos jelema tani ai barang meunang ku ari saton di tangga zakat marahnya nu maluku aing sawah aing anu nandur nage ngabiayaan aing cek cenah teh nu ngalaan nage aing kudu dibikeun ka batur enak aya enak aya kagak ini mah punya gua sawa-sawa gua yang nanam gua masa harus keluarin zakatnya enak aya. Enggak, udah biarin aja tuh kalau lu nggak mau ngezakat batu lebok sama lu. Ntar lu tahu lu ntar di akhirat ntar. Pokoknya gua nonton dah di pinggir neraka. Iya, lu nonton gua di pinggir neraka, lu nya kemana? Sama. Ya Allah, ingis ada seperti sebaraha hirup di dunia. Tapi urang bakal disiksa ku banda-banda batur nu aya di urang. Na'udzubillah min zalik matak sing ade kajen teuing leuwih urang boga zakatan 25 juta 50 kan ngomong doang jangan kiai na udah 25 juta mereket-mereket jelema anu sok ngazakat mah kanyawan ieu urang lembur na ge nyaweun harus bakalna ai eta makan teu harus eueuh kadengeuna malah mah berkat batur ge sikat dalilna hiji an-nazafah minal iman aduh wagaulu liastakila liastakir tadidun syadidun tahu ucapan kangjeng Nabi ngucapin lapan liastakila liastakir iku memedeni kang sangat tawaidun lan ancaman uki dadaluhu dan kukuha kenapa nuduh kenana hadis daluhu ada kubihijur misual bila hajat ini atas ala itu siksa jajaluk kalau orang hajat siksaan jaluk siksaan jorekna gitu jurmi dosa naja jaluk tanpa butuh teh pohara iyalah hadis duduhkeun ka dinya atali ulabdi wallahu